Iya, bulan puasa teh. Cara rawis pisan itu. Bulan puasa beri gawe kita ya Allah, lebih lapar deh. Ini haus pan. Pasti ngomong. Pasti ngomong. Emang. Setelah sadar bulan puasa yang barang dahar. Berinya kieu pan. Kita lapar deh. Yang dahar cinta pan di tukangan ayam makan deh. Yang kieu udah ega bulan puasa mah. Gimana, Mang? Air buat hati. Tiga cik. Nih. Iya, aku makan. Enak itu mah. Terus mana? Ngarit. Oh, kemana? Ngarit kemana? Jang Idul Fitri, jang mermot. Geus kawin can. Kawin mina kene. Jomblo. Geus sabaraha taun ayeuna ngajomblo? Rek sabulan. Sabulan. Kamari sorangan. Iraha? Kamari. Ulun apel. Ulun apel lo. Deng heunya. Kernaon, Kang? Kernaon? Nah, biasa ngebolak-balik taneuh. Nya taneuh dibulak-balik, lieur. Heeh. Lah, da kolot menaon ditu gawe ge. Puasa. Puasa nih. Puasa tuh. Beri ngabuburit ya, wong ngarit. Geus meuli baju lebaran. Boro-boro baju lebaran meuli beas ge hese yang meuli na Gusti teuing. Tuh di mang aya baju partai erek. Moal aing make baju partai. Coblos nomor 2 gitu. Erek. Alus ge. Kenaon mana itu tuh? Tinggal jemput. Mana ka mana? Tas di itu belum pemane. Tas di mana? Tas di kebon. Mana mah tas malah eta nya dewegan batur.
Tukang usip deh di situ tukar macul. Mana? Tuh. Oh, Kang. Kedua tuh. Alhamdulillah. Tasnya yang takjil. Heeh. Astagfirullah. Alhamdulillah. Tora ke mana-mana. Emang mana burut? Itu kamu. Abogo. Orang mana? Teboga ayo nama. Sarua ko si Emes, Heeh. Heeh. Ning jomblo we lah. Ini apa? Gawin naon ay naman ni pa. Yo sare nama. Ay kaya di mas. Sare. Paling ulin ka Kang Ukus. Oh, Kak Girang. Heeh. Oh. Menurut sakit dia menulis bulan puasa maki yuk. Yang tajil. Yang mermot. Cuma yang tajil. Yang sahur. Yang sahur. Oh, ini Yang mermot. Rego namanya. Oh, resepen mermot orang karendut. Juga orang. Puasa. Sabaraha poe puasa. 10 iya. Oh. Sila diu. Ya. Kunaon? Kumaha tuh? Pada mawaras ngomong. Pas ka dia nanya, emeh biasa. Oh iya. Si eta mah cek Cina heuh. Asal geus lewat di jam 12 berang. Ini jam berapa gitu? Lohor. Lohor iya. Eta si dedengnya teh kaganggu si eta mah. Jurigan merenya karena Julina slem boy jurigan. Iya bukan lama-lama geus jam 12. Ya saptanya. Da mah kadang ya. Pal. Jadi lamun geus jam 12 lewat ya budak ya. Semua kadengeun si eta mah. Arek kabuburit ka mana? So, kudu tarik. Jadi lamun jeung sakieu mah kudu tarik ngobrol teh. Kabogo orang mana Kabogo? Kabogo mana? Teboga. Oh. Mbe. Diborong bagi 2. Mbe. Erek. Ngabuburit na di dia bae. Mbe. Moal ganggu. Dia moal. Bung. Oi. Puasa geus sabaraha poe? Min. Yo. Pasti mana? Yang tajil. Oh. Ya udah gitu. Oh, kudu oceh gitu. Ya gitu. Iya, di jam 12 lewat mah kitu pan. Urang mah teu ngarti ku lieur ing nelpon. Coklat. Tajil, yang tajil, mam. Oh, kalapa. Coklat apa? Heeh. Asap. Nya ata. Emang iya bisa dikulub? Hah? Bisa dikulub? Di dahar. Tajil yang takjil. Heeh. Kolak. Dikolak di dahar langsung. Oh, di dahar langsung. Heeh. Tuh. Nah, yang mah jual min euy. Ya, pakai naon? Yang beli baju lebaran sih geus beli baju lebaran, cai. Heuh, nginjem duit atuh lebaran.
Tuh di aing aya baju pantai erek. Tadi nawarkan baju pantai. Beli tuh 2.000 erek. Nama apa? Sak. Sak itu hese nyolong na. Teu nyolong dinu kolot. Tah iya. Jual teh mah jual. Lah, yang tajil. Yeuh. Baju lebaran, semoga. Hah? Naon? Aya geus aya. Aya. Karunya. Nah, pegawai nyolong cangcutin. Geus meuli calana lebaran. Geus. Oh, sabaraha hiji? 5. 5. Eta mah 3. Opat eta mah. Opat. 5. Astagfirullah. Opat. Mana berapa tuh yang aing mah teh jiji acan. Urang mah kalah hari itu geura batur mah ka Jarogja. Udah naga itu tuh. Kabogoh orang mana? Can boga. Oh, encan. Heeh. Ya, tuh. Emeh. Embuh. Wah, main geus Eta bere domba tuh. Kang. Eta mah bikang unggul. Heuh berekeun. embung cenah. Hayang sakit cenah. Teuing. Astagfirullah. Kang. Urang can boga baju lebaran. Pinjem duit atuh. Jam duit. Heeh. Sabaraha? Tuh aya 500 mah. Aya mah. 500.000. Heeh. Jangan ngerti hese nih, asa ieu mah. Heeh, ya. Di bahayang sepatu. Oh, jangan beli ieu, jangan ke lebaran. Heeh. Neng urang mah. Senang we ku. Lu sejak masalah daek kinjem bantuan mah aing. Bantuan naon? Mana daek bantuan geus kudu nginjem rek lang dibere duitna. Bantuan naon heula? Mbak aing pancen boga anak. Astagfirullah. Gitu. Sakeun diborongkeun ke kumaneh. Nu penting kan jadi anak we aing. Ah geus ulah kitu. Naon? Geus mending nginjem. Injem aing teh bisa nginjemkeun mah paur. Pur kumaha? Teu digantian. Astagfirullah. Aing paling dibere duit, kan baturan we di dieu ya. Mbak aing. Si Samin tebalik. Erek mah. Iya. Embung cenah payukeun ka awewe. Atuh kilo lagi embung ke urang. Teh insyaallah lah. Yuh, ai arang teh ngomong tarik heuh ieu teh tariknya arang kadenge teh. Coba tanya. Ya. Kadenge. Naon? Ngobrol. Ngobrol naon? Duka. Parah geus parah. Gablek pikiran cai mah. Kudu di ieu. Ayo di mana ieu ka dieu kumaha? Ka dieu bisa ka dieu. Aing keur macul si emeh keur ieu tah datang nyebutna ka teh mah. Cenah neangan tajil cenah. Yang tajil. Neangan kalapa meureun tuh. Kalapa. Ka dieu jeung sa. Sorangan. Hah? Ek naon? Jangan takjil. Mana? Kalapa. Bisa naik na? Itu. Tiga belas pikiran. Mana naik? Mental naik mental tadi nama. Nepi kan ka dieu nya? Nanti. Na motor Padi ka dieu na motor ti ditu. Na motor mah motor. Heeh. Sorangan. 2. Hiji deui ka mana? Hiji deui. Wah, Ih. Asa dua anjing sa? Yang dieu. Oi, tuh tanya. hiji deui ka mana baturna? Nah, imane? Deung malukan manehna mah meureun manehna dijodohkeun ka si emeh terus gitu. Daek ka emeh. Euy, ajak baturna erek ka dieu. Bung. Embung. Bu emeh geus tanya nu bener tanya sok meh. Sebenarnya kadang ke emeh. Au. Ye. Kadenge teu ngomong kadenge. Kadenge. Alus anjing geus emeh mah. Ieu mah lamun ka awewe pilih-pilih ceng karena kadenge gitu. Parah. Oh, ceng. Tuh orang Arab lu tuh ulang gitu nih. Iya naon? Coba iya tanya ke naon gitu iya. Iya naon? Nyawa ceng. Kita di mana, Pak? Di mana? Mas
pesantren itu Kabur deui tah. pang disasarung kumaha Kan ieu ceritana tos di pesantren. Ngan teu betah gini, karakeun 2 poe. kabur jalan lu bang astagfirullah Betul malayang sih sama pesantren. Kegablek di pikiran dah bener. atau kemarin ayah kan ya adrahi Adrahin. Adrahi. Mau meureun adrahi mah. ayah adrahi Aya ieu. astagfirullah Aya keur naon ieu? Nah, ieu teh budak tah. Cenah can beli baju lebaran jeung buka, cenah segala tajil naon. Eta. Deng. Batur, coba batur. baturan Coba batur anak Kieu geus leuwih ti jam 12 jadi kieu sabuat kacocokan asupan tina kana celina jurig. Lain sebat mandi di leuwih di Lebak teh di lebih naon lebih jengkol Leuwih jengkol, leuwih jublek cenah. Jadi kieu da. Asal tos lewat lohor we kieu. Gara apa? ih Eta. Urang teu apa kakara apa. ulah lebat yang deket jeung si iya empal Kakara apa keur ngarit nyamperkeun da bieu mah. Waras kieu sama meh luhur mah. Tas lohor ada. Tadinya cager. Teh nyambung. Juga si Albert. ya kunaon Tuh kunaon? nyambung Pedah jeung baturan deukeut atawa tadi. ya tadi mah ditanya teh nyambung Ngabuburit jeung siripang ngabuburit. Kayak kadit. Oh. Na motor. Na mobil. mobil bukan mobil gitu Untuk. lebih pikiran aing kelas pusing ya ya ngiring nggak bem itu jeung uak Mana? nyambung dia Ka mana? Ngabuburit bem-bem. Bem naon bem. Motor apa motor brem eta brem gitu motor Apa? naon cenah Motor. tuh apa lain motor iya yang gelon aja mah atuh euy ajakan ngabuburit geus ajakan karunya ajakan Can nyangu euy. Can nyangu jang engke buka puasa. Nyeun kolak-kolak naon. jam berapa ya jam seberapa 2 burican lohor ayo tuh itu kagok kan Jam 1. ka mana iya tas nangan tajil ka mana hah kumaha teh sia jadi temen Kak, dengekeun. Ieu jadi miluan teh nyambung. gua kalah pusing aing ih ya geus sia enek balik terus enek jadi nginjem ka aing atuh aing jeung itu nyambung yang geus aing bung mah da aing mah sugan ente aya niat kitu aya pamaksa tah ieu mah ya jual gua mah 4.000 eta mah geus tah ieu cak ge mereka ringanan ku aing geus atuh 2 tan main rek astagfirullah anjing kita embe kita iya kawinnya embe tukang macak iya jadi tukang macak Iya. Allah ka corona embe cenah iya terus nah tuh aing balik heula ya jeung atuh ngan aing moyang ai sambung mah ieu da aing mau butuh anak nah ieu na teh ibu urang bebe Jawa teh boga duit lah ih jaman paman nanya balik teh poho deui teh kumaha ayeuna langsung balik bae heeh tujun heeh heeh emeh kitu sorangan wae Nya sok ieu can tapi ngarit. yang mana Nya mah sakieu mah. sakit tujun yang aing ieu euy ge kade mah ieu kenang bae nya Tuh, ieu naon ande? asa kedengeran tiara lohor ke kade deui ieu Lohor. nya tanya Ya. Bagon ereknya ngabuburit Kayu. Iraha. ente Indah jeung mana nyambung ngomong. Masih jam sabaraha? tinggalin oi Naon kenalan? si ieu mah kudu sahi ieu na naon teh sabun sabun lain teh da inget teh ieu aing coklat teh pasti sami tadi mau coklat teh dia teh teh jual coklat kan marane di dia aing malang jadi na teh geus dibawa coklat aing Oh, aing geus beuki kitu mah. geus teh Kieu karek bebenangan sok kieu ngarit. Ih capek nih yang lah rada. bahasa kitu ge Perma teh boga 2. ya bekal teh mah
Iya eta mah. Tadi menang manggih jangkrik lumayan. Si Ceceng lagi tambahan lah. Kudu dikajengankeun kitu mah. Bar enggak? Ninggalin lagi jadi prihatin ninggalina. Ini. Embung. Diborongkan. Embung. Syek. Iya, rek gitu teh. Dah, eta. Ngandungana naon tareng lebaran. Seberapa poe deui lebaran? 4 poe deui. Foto deui itu. Nyan saroja aja nanti batur mah geus arolan ngan kue. Oh iya. Mau duit. Hek di mana eta? Tah ngarit. Mek. Nu ngajalan Babanggi Saroja di mana? Babanggi Saroja. Babanggi Saroja. Padahal si ieu. Babanggi Saroja. Saroja mah adonan. Eueuh. Terigu. Babanggi sakilona sabaraha Saroja ki dibeli sabaraha ge. Ieu aing sakelaran. Teu apa? Ai Saroja mah beas digiling. Beas digiling. Digiling. Naon teh? Adonan. Tawe sarua dikitu lah. Nyambung. Geus bangsat nyambung aja lawan mah. Gila-gila we. Lah, cenah gituan. Ayo. Gandong dijebarkeun euy kieu mah. Kau atuh. Oh, dah nyetel. Gandong dijebarkeun kana durukan. Tuh, ayo dek, Pak. Kumaha eta teh? Maksudnya kumaha? Canian Saroja. Canian. Yang kue anu naon teh? Anu lidah buaya cenah nu kitu. Wah, loba lidah buaya mah. Poe heula, potongan. Kue. Hah? Kue, anu kue. model lidah buaya. Heeh. Aya, kamari teh babaturan urang. Masakan anyar. Sayur cau. Sayur cau. Sayur cau jeung naon? Kamari teh samangka-samangka teh dikumaha, dikiritik teh dikumaha teh samangkana teh? Dikolak. Hah? Dikolak. Kolak samangka. Beki arah. Gusti. Yang susu bawa lebaran. Eta. Lebih gampang lah kan dia neangan dia. Nyen olah. Lebaran ayeuna mah nu gampang. Balipan ayeuna mah naon lebaran lagi diundur. Diundur. Heeh. Diundur. Sageus puasa ke lebaran teh. Ya atuh. Oh. Ieu teh kararosing ting kudu kumaha urang. Kalah ngarit we jang merbot. Supaya anak kawin, saya mah gerak kawin meh. Kawin jeung saha urang? Ya. Ya. Lupa kawin. Eta. Iya. Nah, peminat wanana. Ya jeung iya ya. Liur. Ya supaya anak kawin bisa capek mah teh ayeuna pengulikeun baju. Tuh aya di urang tuh can ke baju partai ya rek mah. Namun baju partai teh. Anyar kamari. Ora ajaman ayeuna geuning. Dilalepis. Ieu mah jiga mak-mak di dadaster ngarit teuing. Ayo baju ieu baju ganis arek. Nus kumaha? Halus kan aya jangan bajuna teh gitu. Di lompat teh gaya bagus ini. Halus mudah anyar kos Batman. Gitu. Nanti geus badag gaya bagan. Foto cenah. Yang dipoto. Tok. Iya matiin kudu kumaha. Sok itu buat gaya sok. Di 2 guys. Jadi meme lebaran. Kenang-kenangan Meme lebaran. Pernah dibikin? Bisa kebukin HP kop. Setengah apa ini kita orang mah? Paham. Dah. Sayur Gusti Agung kudu kumaha ieu. Urang merek nuluykeun ngarit teh dibehilir lah nya. Bari ieu rada ieu teh. Sudah juga lumayan, mer bagus begitu. Iyalah lumayan 2 jang lebaran. Oh, aja. Rek eta teh. Bari can nyango gerak geus. Ayo nya. Tinggal mun etan yang Saroja orang mesen ya kira-kira sekilo mah. Ada. Ayo. Ayo, ada hati-hati jalan. Mana? Hah? Ngabuburit. Jangan Babanggi Saroja ayo. Ayo. Ya apa ya? Ya.
Kok apa enak? embung ayo ngacul kewet ke Cang Imah. Ayo. Oh, hadiah sirip. Nya, Ya. mohon. Serius, Dede. Serius. Ayo, kita kan.